Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang karumpul deui. Urang ngabahas filsafat Sunda anu katujuh, anu judulna tentang konsep kesinambungan sejarah dalam tradisi pemikiran Sunda. Nah araneh judulna konsep-konsep pemikiran Sunda teh geuning aya istilah kesinambungan sejarah sagala eta meureun jadi pertanyaan-pertanyaan urang di dieu teh nya. Jadi inti nama satungtung urang teu nyaho pemikiran Sunda baheula nu dikembangkeun ku nenek moyangna, satungtung eta manehna bakal mencurigai anu teu dipikanyahona. Kan aya paribahasa cek bahasa Indonesia nama kieu, manusia itu akan mencurigai sesuatu hal yang tidak diketahuinya gitu tah. Jadi kesinambungan sejarah itu eta teh mangrupakeun salah sahiji teori peradaban modern nu konsepna aya di konsep pemikiran Sunda baheula. Cek teori eta aya 3 faktor anu nyebabkeun bangsa bakal maju, bakal hebat, bakal mempunyai kemajuan yang orsinil. Jadi betul-betul maju berdasarkan budaya bangsa eta sorangan. Misalkan orang Sunda, jadi ieu teh salah sahiji konsep anu bakal ngajadikeun kahareupna urang Sunda teh menjadi bangsa anu modern anu maju tapi berkebudayaan Sunda atawa Nyunda gitu tah lamun dicontohkeun atau dimisalkeun mah. Jadi ieu konsep cek ahli peradaban mah salah sahiji konsep anu bakal ngajadikeun eta hiji bangsa teh hiji bangsa anu berkemajuan atau berkemodernan cek bahasa Indonesia nama tapi orsinil. Lamun urang Sunda mah geus disebut tadi modern tapi Nyunda gitu tah. Tah naon cenah tilu konsep nu ngabakalkeun ngajadikeun Nyunda nu modern tapi modern anu Nyunda atau bangsa eta teh bangsa nu orsinil tapi modern nya eta cenah hiji ayat transformasi dina bahasa lisan ka bahasa tulisan nu artina aya perubahan intelektual dari tradisi lisan seperti ceramah ngadongeng ka tradisi tulisan. Jadi ngadongeng ceramah teh kudu dibukukeun. Jadi nu kahiji mah satungtungan ngadongeng weh ngan ceramah weh tapi teu nulis eta teh moal aya kamajuan bagi peradaban bangsa eta. Da model ceramah mah moal bisa dikritik ge pipaseaeun. Jadi coba bukukeun, lamun geus dibukukeun makan bisa dikritik, bisa diperbaiki jika memang salah. Tapi kalau benar ya kita harus akui kebenarannya. Nu kadua kudu aya kasinambungan sejarah. Jadi suatu bangsa teh kudu nyambung pemikiranna masa lalu, masa sekarang jeung masa nu akan datang. Jakti zaman ayeuna, zaman baheula jeung zaman kahareup teh nyambung pemikiranna. Tah nu kadua ieu nu rek dibahas ayeuna. Anu katilu eta proses belajar di bangsa-bangsa anu pernah menjadi besar di dunia. Tah di dieu mah sigana mah konsep akal Sunda lamun digunakeun pasti menguasai dunia orang Sunda teh. Ngan konsep akalna ditarentang jeung aranehna eta teh anu ngaraku penggiat-penggiat budaya Sunda atawa penggiat-penggiat sejarah Sunda. Resepkan mistik jeung tahayul. Tah ayeuna mah nu resepkan tahayul jeung mistik mulai ditinggalkeun saeutik-eutik da eta teh lain budaya Sunda. Tah ieu ge engke konsep ieu teh diterangkeun di episode berikutna. Ayeuna mah urang kembali deui ka ayana kasinambungan sejarah zaman ayeuna, zaman baheula jeung zaman kahareupna atawa zaman masa mendatang. Jadi konsep
kesinambungan sejarah itu merupakan salah sahiji konsep hebat keur menuju ke modern tapi orsinil tawa lamun bangsa orang Sunda. Jadi kesinambungan sejarah lamun dipraktekkeun pasti peradaban Sunda kahareup teh ngajadikeun peradaban modern berkemajuan tapi nyunda gitu tah konsep tentang kasinambungan sejarah ieu teh sabenerna mah geus ditulis geus didoktrinkeun ku kaum buhun Sunda nu bunyina kieu hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamanke aya mah baheula aya mah ayeuna hanteu mah baheula hanteu tu ayeuna hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang. Artina lamun di bahasa Indonesiakeun kieu ada dahulu ada sekarang, tidak ada dahulu tidak ada sekarang, ada masa lalu ada masa kini, bila tidak ada masa lalu tidak ada masa kini, ada pokok kayu ada batang, tidak ada pokok kayu, tidak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada batangnya. Ungkapan ieu teh aya di naskah Amanat Galunggung. Ieu teh pepeling di Raja Sunda nu ka-25 nu ngaranna Prabu Darmasiksa. Keur pepeling ka anak incuna. Jadi ungkapan ieu mangrupakeun salah sahiji konsep anu diwariskeun ku kaum buhun atau nenek moyang Sunda bahwa proses kesinambungan sejarah itu sangat penting. Jadi zaman ayeuna mangrupakeun kelanjutan dari zaman baheula. Sabab lamun eueuh zaman baheula moal aya zaman ayeuna. Tah engke zaman urang ayeuna engke teh disebut zaman baheula generasi mendatang. Jadi berkesinambungan nu baheula disebut baheula ku zaman ayeuna engke teh disebut baheula ku zaman generasi mendatang. Jadi sangat penting cek bahasa Indonesia nama bahwa proses kelangsungan pemikiran masa lalu dengan masa sekarang untuk konsep masa depan harus dibuat sebaik mungkin dan dengan jalan yang selebar-lebarnya agar generasi mendatang menjadi generasi yang tangguh dan bisa membusungkan dadanya dengan selebar-lebarnya. Gitu tah. Jadi kesalahan-kesalahan masa lalu ulah diulangi deui. Urang kudu memberikan jalan atau mere jalan ke generasi mendatang supaya ngalewatan zaman teh penuh dengan kebanggaan. Inti dina gerakan kesinambungan sejarah dina dasarna meh bisa komunikasi antara generasi ayeuna jeung generasi masa laluna atawa generasi baheula keur mere jalan sa lega-legana keur kemajuan generasi masa depanna. Cek bahasa Indonesia mah kieu. Inti dari kesinambungan sejarah itu adalah ada komunikasi masa sekarang dengan masa lalunya sehingga memberikan jalan untuk kemajuan masa depannya. Kitu tah. Berkomunikasi jeung masa laluna artina teh kieu. Jadi generasi Sunda ayeuna kuduna mah geus apal ka sejarah jeung pamikiran masyarakat Sunda zaman baheula atau masa laluna. Tah lamun teu ngarti jeung teu apal nya kudu dikuar jeung dikaji. Sabab lamun dicicingkeun ke generasi masa depan teh sarua jeung urang teu ngarti sejarahna teu ngarti sejarah pemikiranna nu berarti oge terputus jeung teu nyambung sejarahna. Tah ayeuna aya pertanyaan, kumaha cenah meh aya kesinambungan sejarah sehingga generasi ayeuna jeung generasi masa lalu teh bisa komunikasi atawa tersambung sejarahna. Salah sahijina kudu aya gerakan menterjemahkan jeung ngumpulkeun sing loba kitab-kitab anu geus ditulis masa laluna atawa ngaguar jeung mengkaji pemikiran-pemikiran di generasi masa laluna supaya bisa dimengerti di masa depannya. Jeung naon cenah ayeuna kendalana? Kendala
paling signifikan nyaeta ayana gerakan halusisasi bahasa ku para urut pejabat-pejabat kolonial anu ngadakwa atau menghukumi bahasa sorangan, bahasa kasar, sedangkan bahasa batur disebut bahasa lemes. Gitu tah. Sok para penggiat-penggiat Sunda, gerakan halusisasi bahasa mulai dikurangi jeung dihentikeun. Eta teh memutus komunikasi jeung kesinambungan sejarah masyarakat Sunda. Jeung sahanu merehak we atuh ngadakwa bahasa sorangan nyebut bahasa kasar. Kudu nama bahasa Sunda teh dijadikeun bahasa ilmu pengetahuan, malah dihilangkan secara perlahan-lahan. Meureun eta teh disebut desundaisasi, penghilangan budaya Sunda secara terstruktur melalui bahasa nu dilakukan justru ku urang-urang anu ngaku sebagai penggiat Sunda, ngadakwa bahasa sorangan bahasa kasar keur ngamuluskeun bahasa batur jadi mengganti bahasa Sunda. Tah lamun gerakan halusisasi bahasa diteruskan, istilah kesinambungan sejarah teh moal jalan-jalan di masyarakat Sunda. Da bahasa ayeuna ge moal dimengerti ku bahasa kahareupna, da bahasana geus ganti ku bahasa batur. Lamun ge rek make bahasa serapan nya pake bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nu jelas-jelas eta mah bahasa ilmu pengetahuan, lain bahasa feodal. Cag ngan sakitu pembahasan tentang kesinambungan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.